ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku Rasul, teu nurut ka Rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Kena teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan, cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, ku aing ditambah deui cuaca panas, cai eueuh jang mandi-mandi aja. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana teh teu narurut. Lamun geus kos kitu, ku ari di pasar harga ditaekeun. Sementara pendapatanna leutik teu kauji ku nya. Jualan ku nya. Jang dahar jeung jang nginum. Dijualan jang dahar jeung jang nginum. Cai eueuh, pare, gandrum terjadi. Kemudian harga di pasar melonjak luar biasa. Dijualan nu aya geus beak, dahsyat jasa. Tah eta teh teguran ti aing, ditambah deui wadra. Mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Bapak gering kudu aya sekian puluh juta ka rumah sakit. Anak gering kudu aya sekian juta. Eta teh tegur ku aing cek Gusti Allah. Pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah. Kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene. Anak bisa kene marende. Incu bisa kene. Ieu pamajikan. Puyang kene. Puyang ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabaladegaan kitu. Puyang. Eta siksa ti aing cek Gusti Allah. Gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa, susah fakir. Nah, ku ari bae susah luar biasa. Cariaban baheula kakarak dibere 7 bulan, 8 bulan pase cai diulah. Ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa, geus luar biasa. Numun dibere 7 bulan, wallahu alam kumaha meureun. Tapi sugaan manehanana tambah tadarruka. Masih keneh nyaritakeun tentang kabangkawarahan para musyrikin, para kafirin, khususna ahli Mekah harita. Katembong barodona ahli Mekah teh lantaran nyana mangeranana ka batu, mangerana ka kayu, teu meunang batu manggih batu nu herang-herang. Diukir, diminyakan, disembah. Kemenang manggih kayu nu bagus-bagus, diukir kunyana, sakahayang bentuk pangerannya na, diminyakan kunyana, dibuhuran na juga sembah, pamlon. Pangeran dijieun kunyana. Jih, eta otak tentu dikawal otak, insyaallah. Dari seorang Kristen kamari asup Islam di Indonesia. Begitu ditanya nyana asup Islam dengan penuh kesadaran lantaran kunyana ditaliti pangeran teh Isa cak pan Isa mah makhluk, pan Isa mah manusia. Tidak berpikir bahwa Isa itu adalah manusia, berarti ada yang menciptakan, kok dijadikan Tuhan. Nyana mikir ai hidayah asup nyulusup ke jero sanubarina, rendah hati nyana asup Islam. Masya Allah, mantap ya hidayah mamahan singkat. Kurang mengis alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapak urang, sanajan indung bapak urang baheula teu bener. Anu bapana tukang main kopro, anu bapana tukang judi, tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah, padahal tukang main kopro eta hebat ka bapak tah ulah salah sia pangeran mah. Mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngameunankeun main kopro ulah loba omong, main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit.
nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot batana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolol keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik tak ku lingkungan mentak sing ade lingkungan eta urang dek masantrenkeun anak we lingkungan sing ade Masya Allah nu mantak urang dek yeun sakolahan mah neangan nu rame tapi kunaon tuh dek yeun pondok pasantren mah neangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang yeun pondok jeung jurig ka hijina ge udah ada tak dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi ulah batak ge jelema carang nu yeun pondok pasantren dia cuma jen pondok di itu embung lah punan rame teuing embungeun budak santri coba di ditu embung rame teuing coba tuh di ditu tuh wah ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu bade jauh ka dieu tah di dinya tah emang nya mah resepna jeung kuntilanak coba ge nyen sakolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun endek nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieuneun eueuh murid teu sieuneun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna ieu tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pasantren mah kos kitu teh eueuh we nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame moal aya tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pasantren we ditilok ngitung sungsuhunan boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh cuma cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ke ngaran pasantren wahayan pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge moal aya cenah anak bupati masantren teuteut ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapa lah bapa ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu geus pae da kirup jeung kiai ka ditu aya kos kitu kadang anak bupati mah santren tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai dek calon bupati kiai dibawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek hayu kiai teh ditah ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep si ada kiai sia mesti nyungsep enggak ngabejaan bae ka sia nyungsep sia ka jadi buku lagi nu geus nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah saga da sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake kokosen koset geus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene samarenda loba jasa cenah tungtung sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhunnya dukungnya bener hari mah didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah
santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah kiai kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ge nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh cek masyarakat kiai nu tolol ada lo tolol kabehan mungkin cek masyarakat mung aing mau ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing nyatuanna sarua lah mung mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang ke kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungan dinonaktifkan Masya Allah mantap sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik we jeung Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo seserizik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syekh Abdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek eta wes ulah ya urang kieu oh iraha menang untung nak cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun yo carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah mangan taina di hulu kita hurang blor dah hurang taina di hulu nya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad bejakeun ku anjeun ya Muhammadul li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh ya dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanna nang ka di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima geus meta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aita na ieu geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta ara'aita na bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari ara'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabul ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ra'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir ara'aita teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu
bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah ara'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun ketika datang banjir ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia coba ta ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun coba begitu ditaliti teh ya ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah henteu meta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja atau pasti dia memang lu mah kan dapat ngebikin gua atau pasti diem tapi atuh coba tolong ya mana bisa nolong nyana kene nu ngajawab blon dah cak pikirannya ada atuh patung aja patung mah atuh ja kayu dipenta kuku bage atuh moal mentana maka ditu bae ka Gusti Allah tah kafir Mekah teh baheula karar itu blon ai nyembah ka batu ai nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku blon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir Kuari leuwih blon malah mah tuh teh nu baraheula teh ku karar itu tah au atatkumus atawa datang ka anjeunna kiamat encan ieu mah ieu andai kata terjadi engke kiamat sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir ge orang Amerika geus nyahoeun Yahudi bakal aya kiamat nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat malaka paling ge terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana sebab naon sebab aya ngadu gugus disebut galaksi pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh kemudian terjadilah pemecahan planet disebut galaksi tidinya lah aya dua muter satu ketika ngadu jadi 4 satu ketika ngadu deui jadi 9 satu ketika ngadu deui jadi 12 planet Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tak jadilah kuari planet bumi nah ini planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur nah iya diperkirakan ragagna teh di Amerika cek nyana ieu maka kuari keur diopenan ku nyana ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana derajat teh geus dihitung nah ieu tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu dah bakalna ieu turunna di Amerika kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek cenah eta. Dikacitrakeun we geus. Anta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba ki haji.
lah Ki Haji ge sok kacitra ieu itu gue jadi keur dioperan digulak-gilak pelada teh keur digulak-gilak eta biayaan eta ge sabaraha triliun dolar nya eta supaya ulah terjadi ke Amerika perhitungannya ada ieu bakalna di dinya nya nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu bisa bener menurut perhitungan bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi saha nu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap ieu eta teh serahkeun bae geus ka Allah ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib eta mah ngaranna urusan gaib la yariful gaib ilal gaib nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh di bulan puasa malalodar sabaraha jancan turun planetnya modar ya tuh geus bae nu penting mah urang mah andai kata terjadi paeh misalna nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu batal hese teuing sih Masya Allah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneut di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid caknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku ingin aku rasanya seperti kamu ndek kumaha coba eta nu matak makin mantep ke jana mah cokot senjatana hah kuari mah sia kuari berangkat perang terus di orang mana jangan perang ya anak ya serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut, serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah. Biar pada kenyang yang di atas. Biarin gitu, yang penting enggak perang aja. Ruh perang na geus eueuhan. Komo nu boga yayasan, nu bangsa di pemerintahan, ka perang teh murid kakulu. Ulah. Tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu jadi beres cekan aya nu hayang perang nu kos kitu aduh ini udah hansip nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang masalah di ulah-ulah perang nu penting aman negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba datang ke kuari Irak sengkilang geus rarangsadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah keheulanan caknya malah berita ka urang mah tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar komusa di Irak mah malah diulah-ulah jangan kenapa nggak ada mainan mainan saya kira diome Pak tentara teh eta teh kaya Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika peta politik wakos gitu mobil Mercy geus dijual mobil Volvo geus dijual mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok bere aing mun teu dibere dilegleg sia ku aing ayo bere aing ngutang deui sia ha ka IMF teu ngutang awas ya ha urang nu dikakecek kos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus hadang Amerika di itu perang yang ke Irak nya teh hasil ku ari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kunaon lieu tinggal salakah deui Amerika ujianna kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang kena asup
ujianna sakali ngabom deui rarang sadan Amerika bisa parindah ka urang bule urang bisa kawin jeung bule capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal eleh mantak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perangna asa ulah di negara aing bae cak Iran dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen teu dayakeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing geus loba dana mantak urang bae nu dikagejeg mah teu karasa padu urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu tah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkorak sia bareudana teu nyaona mantak lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangeun di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula pencir ieu horeng ieu iya orang iya kokonso Amerika iya kedua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang menceritakeun negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh kamangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun dan pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek dia teh sia subira rakyat geus beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanunya aho di kula ge aya terus ngangon ke boba da eta lu bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah taya rek mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagaihu teu kasalian Allah tadauna yadauna syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tadauna ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngersakeun atau Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae ja Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetep nyana ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah sak jasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh. Nah, ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh ya dui fungsi, trifungsi, multifungsi. Geus teu kudu make tihang-tihang. Ketika dek Jumatan, tendenan mimbar salat Jumat. Beres Jumatan, hiceunan eta jadi bae badminton di jero. Jadi gor teh masih eta kene. Ketika dek aya hajatan di dinya di masjid.
ndek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae kadinya geus multifungsi di dinya teh besi ndek transaksi besi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos gitu Masya Allah masjid mah lain sambarangan ngomong dunia kan teu meunang di masjid tapi kuari Masya Allah teh gara-gara PKS tah geus salah kaprah eta masjid teh multifungsi gas didinya Jumat didinya salat didinya badminton tenis meja didinya nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya urusan ekonomi didinya wah hajatan didinya nanggap ben didinya sarua iya bata ge nanaon ada jelema kokos kieu iraha itikafna oh bari nonton band ge itikaf teu nanaon tangkorak sia mah cabok bisa ku aing sia iya masjid teh geus dileuh kitu dak alhamdulillah ka urang mah tapi Yogyakarta bagus berhasil sabaraha tanu dibangun seperti eta Jakarta kitu keneh ya di berbagai daerah Banjar tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu sing serikeun ku kiai-kiai ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar geus kuari mah tinggal jenggotnya saja naonan geus PKS sing ade geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah mana tah Al Ittihad luhurna masjid handapna kos gitu sarua ngan tadi luhur doang kebal-kebal mah kaluhur sarua bae hampir nih paham PKS bukos kararitu teh kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang kana neraka mah gua ngan ngabejaan doang kurang mah ngabejaan doang acara moal nurut atuh sabodoh kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bicara pepetek inget ga Abah kalau inget ka dongeng apa bisa anda apa pepetek teh kiai na teh kiai sing hade besi aya nu kieu cak jadi teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang bisa anda apa dongeng Masyaallah nu mantek ieu kuari kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai ke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamana pepetek mun teu dicabok sia ku kiai ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae nya kula dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa Masya Allah tukang nasehatan pepetek pangheulana kajaring nyana atuh disenserikeun ku lauk nu sejen pancena mun aya jaring titah lumpat pan nyana kadinya nya seuri tah lauk ge seuri serikeun pepetek kiai urang beunang kajaring tah eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh beunang kajaring mantak ambala ya di koronjo pepetek nu di asin aduh Gusti Allah aduh jadi kiai pepetek tong nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi ta'ala jahannam teugeunganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnabatan fauqum paduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jahannam teh nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balitah menta na teu kasasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tada'una ilaih Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngalengitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan wa tansawna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Mekah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun
nuta tadi nama kunyana dimumulainya pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana. Masya Allah, gitulah kafir-kafir. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Wallahu alam bimuradi Muhammad. Ye, maneh kudu tentrem anjeun, kudu tenang anjeun, kudu sakinah. Ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun. Ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun. Anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula, lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh. Memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa, memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa, memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh deui berbagai ka nabi-nabi, aya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna, Nabi Lut. Eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah, lain anjeun bae Muhammad. Walaqad arsalna, yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul. Ta eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum, dibohongkeun ku umat-umat nu baraheula ge. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa, apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh aluturkeun ka Kangjeng Nabi Musa? Henteu, dibohongkeun heula. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman, apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman? Henteu, dibohongkeun heula sarua. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Lut, apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi? Dibohongkeun heula sarua bae. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi? Henteu. Dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki, unggal rasul kitu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Ya heueuh orenganna tuh. Mantap urang ge dakwah. Kalembur. Aju nu ngadarangekeun balik, ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi heula emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih, lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek nu endek ditarima teh roh nu neuk narimana. Ucapan kiai teh nu narima urangna roh. Roh lamun cau sungut. Cau mun cau sungut tah kos kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek nyaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye, nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nya namanya bener. Tah tukang main ge mungkin nuturkeun kieu. Ulah ka anakna, ulah ka dinya. Kalau ditu bae ka kieu bener. Emang abah bener, ulah nyaritakeun abah bener. Abah ge teu bener, atuh nyaho kadu bener mah. Ngan abahna can bener. Jadi nyaho abah ge kadu bener mah. Ulah kasih eta teu bener tah lagi. Golkar tah mah. Nyahoeun tan nu mabok, nu main, nu judi nyahoeun. Ulah ka dinya, teu bener. Kiaina. Padahal nya ge bangsana. Lamun ditaliti, bapak ka ulah ka dinya teu bener. Emang abah nyaho teu bener na? Sarua jeung aing. Pan sarua jeung aing antri di bupati. Aing kesangan nya kesangan. Oh, jadi nyahoeun berarti. Tenang Muhammad cek Gusti Allah. Kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa'i. Ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Kena teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan, cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, ku aing tambah deh cuaca panas, cai eueuh jang mandi-mandi aja. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana tuh teu narurut. Lamun geus kos kitu, kuari di pasar harga ditaekeun. Sementara pendapatanana leutik teu kauji ku nya. Jualan ku nya. Jang dahar jeung jang inum.
dijualan jang dahar jeung jang inum cai eueuh pare gandrum teu jadi kemudian harga di pasar melonjak luar biasa dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadro mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta bapak gering kudu aya sekian puluh juta ka rumah sakit anak gering kudu aya sekian juta eta ditegor ku aing cek Gusti Allah pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene anak bisa kene marende incu bisa kene iya pamajikan puyang kene puyang ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabaladegaan gitu puyang eta siksa ti aing cek Gusti Allah gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa susah fakir nah ku ari mah geus susah luar biasa cariaban baheula kakarak dibere 7 bulan 8 bulan pase cai ti urang ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa geus luar biasa nu dibere 7 bulan wallahu alam kumaha meureun tapi sugan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu ah ieu mah kejadian alam we cenah kiai disoekeun bisa kesungut sia ku aing kejadian alam malulu sia mah lain hayu ka Gusti Allah ieu fa aghadhahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya DP ka Gusti Allah yatazallaluna supaya DP ka Gusti Allah di urang we boro-boro kafir ya ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana cek kumajikan kulon ngalamun bae lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk nganaon geus dijual batur meuli mobil meuli motor urang mau sepeda kempes ke tegablag dipan ieu mun maruriang kumaha ieu mah balalocot pamajikan atun di kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki ajo deui kumaha keur bukar pikir cek pamajikanna atuh ngaji bae sugan bae ku Allah nanggeus ngaji bae aing ti baheula geus bisa dideuketan geus bisa dideuketan geus lain deui ngomong lagi ka atuh salat bae nu rapi sagara duha sagara ti baheula aju dua majejes mah nggak kalau ngomong sih lah kada tah aya kana teh duit oh minjam kata tangga ndek mana tuh kak Gunung Kawi aing kakarak dibere perorangan ge geus ka Gunung Kawi cek pamajikan ulah pan eta mah engke bisa korban nyawa alah nyawa daripada malarat mendingan hese sakarat kadaya Gusia bahasa nu ka Gunung Kawi kos kitu kajeul teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat ka sing inget aing ge yang inget kalau ngomong sia geus doakeun kakak doakeun keneh bae doakeun kene pan ka Allah pan aya doakeun mah doakeun kakak sing mulus rahayu ieu keur carita ngadoa tah nu tolol wayah ngadoa mah ka Allah ai eta nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai waalaikumsalam minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun deuk naon tuh supaya nomor tembus aja kiai na daek deh tolol ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua jangan kiai saparo kula saparo berarti jangan bangun pondok deh ngabangun pondok nang judi oplo KWH tapi kiai na ngado aja kiai hikmat pan kiai hikmat tak asal duit bae eta teh dek judi ge minta doana mah ka kiai dek ka Gunung Kawi ge ka pajikan doakeun ka sing mulus rahayu supaya ku pangeran dibere tala lentrem bae urang aya geus boga makan tadi itu pan Gunung Kawi nanti Gunung Kawi teh kudu keluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu keluar
antara iya dan tidak, antara iya dan tidak, antara iya lah daripada hararese. Pertama nu korban anak nu bungsunya. Gas, orok kene tah mah. Pancet. Pencit lauk emas. Saraset. Apa? Sekajadian. Gas lah pokoknya. Beres. Ngebedul. Eta kos kitu dibere fakir teh loba nu teu karuat. Dibere miskin teh loba nu teu karuat. Masyaallah. Akidah dicoba ieu ku Allah, baik perorangan maupun berjamaah kamehan. Tapi nusok ngaji mah pan nusok ngaji ngomongna moal kos kitu. Urang ku Allah keur ditegor, dibere panas. Lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah, mudah-mudahan dibere. Can dibere keneh be meureun Allah na can mere ka urang. Lah terus anajan keur subur ge wae apa mah bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah. Ngeunaheun tentem bae, ngeunaheun. Moal aya ngarasulah aja kabeh nang Allah, berang nangieun Allah, peuting nangieun Allah, langit nangieun Allah, atuh bumi nangieun Allah, disuburkeun ku Allah, atuh kuari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya. Kitu beres. Nah, wali teh lamun deuk ngadoa dipeuting embungeun. Lantaran keur ditegor, embung. Embungeun wali teh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan bisi dicarek. Sok wali sambarangan cak Allah. Ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae. Ulah ka ngadoa cak Allah teh. Sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres. Di dieu kumaha dipuri di adina sarua. Nah, jadi Allah teh greget ka sia teh greget ka sia teh kasih sama kabeh. Nah iyalah Muhammad kaulah ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kai ku kaulah disiksa dicoba dibere paila dibere syiddatil fakri ba'sa wa darra gering maksudna la'allahum yatadarrun supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cek teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tak ka aing tah cak Allah tah deuk istisqa ka aing tah yuh baju masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal waka diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa na ngeunaheun aja isukna istisqa deui terus Allahumma moal wakalah cak Allah teh geus antepkeun habak lah cak nya teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak nya teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cek nya teh aya lurah milu camat milu singkirkeun habak nu kos karar itu ieu ngahalangan doa sia kiai cek Allah teh mantak deuk istisqa teh rapihan ieu mah ieu teh naon milu ieu mah ulah ieu mah ilu geus nu perlu pun aki-aki ni orok istisqa mah nu bang sosok make dasi mah ulah geus cepet tarima hujan baik itu sih mah daripada kehalangan doa ya Allah ulah geus datang ka lapangan teh ini jeung aki-aki malian salat pan calangan urang asa tinggal paena doang ya aki geus bisa ditanya aki-aki eta teh pan di jero hatena mah kadoa ka Allah. Cak Gusti Allah tah aing ieu bae bandingan ge doa aki-aki ieu. Turunan hujan doa na kiai mah teh diijabah, doa aki-aki padahal tilok salat aki-aki. Geus ngap-ngapan panjana. Tah aya kos kitu Gusti Allah mah aya doa nini doa aki-aki doa bawa budak mantap kebo embe. Us lantar eueuh cai pan rame. Atuh bebek segala tuh dibawa pan ka ditu tah. Eta sore eta ngadoa urang mah teu kaharti. Kurang mah teu kadenge. Eta embe teh lain sambembena. Allahumma. Kadenge ku urang mah meureunna non embe doang padahal Allah. Hujanan abdi.
cak sapi mo eta teh keur ngadoa ka Gusti Allah kadenge ke urang mah ngan ulah jeung bikangna bae tutumpakan emoh ieu emoh aduh teh nyaho paila teh nyaho anakan mah terus bae di Ethiopia bae di Ethiopia teu dahar-dahar anakan loba jasa tapi teu nyaho pokona mah kos kitu mah geus tidak tahu diri lah pokona mah situasi kumaha bae ge Masya Allah disiksa ku Allah Muhammad fa'akhadnahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya ka aing teh urang dibere panas yuk coba urang babalik ka Gusti Allah seringan zikir seringan istighfar seringan salat isin urang deuk istiqomah ku urang bae geus sorangan bae ka Allah Allah nyahoeun ieu kabutuh urang teh doa ngaranna ketika orang itu mencetkeun sanyo teu bijil caina di kitu gentong eueuh caian urang kieu bae ya Allah ya Rabbi wajah eta doa Allah teh nyaon pana teh Allah teh atuh cek Allah sia cainya nyaho aing enak emang ku aing ieu eueuhkeun cek Allah teh ngan atuh pan sia kudu teu salat-salat ya Allah falaula iz ja'ahum basuna wallahu a'lam